Biasanya nikmat sekali. Nikmat sekali. Pemirsa, orang kita kembali lagi di masih di acara yang sama. Roadshow BSA Kang Rian ya. Soalnya kunaon kumargi kenapa? Karena minggon kemarin atau episode kemarin kita bikin juga nih. Episode 1 berarti ya. Kemarin itu di mana? Kemarin nikmat oge nya. Nikmat oge kemarin. Gunung Padang. Aduh, luar biasa. Dan sekarang pun luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan setiap harinya menjadi luar biasa. Amin eta. Dan luar biasa ini semoga menular juga. Amin. Buat orang-orang yang menonton atau yang menyampaikan apa yang kita lakukan hari ini. Iya, leres. Dengan temanya masih Roadshow Talk Show BSA. Garis miring barisan Sunda asli. Aduh, garis miring segalanya. Garing teh. BTW, iya itu di mana? BTW. Sekarang kita lagi di satu tempat juga, Kang Rian, tempat yang sangat bersejarah. Wah, di mana tah? Sejarahna aheng pisan. Pertama kita sampai pun sudah terasa. Terasa apa? Terasa lumayan perjalanan. Saya terasa lapar. Jadinya pondasi wae nya. Tapi atas pondasi. Atau. Kumarin kieu pondasi heula bisi mati. Oyang teh pondasi. Oyang. Orang di hiji tempat anu mengandung banyak cerita-cerita, anu mengandung banyak sejarah. Iya. Dan sejarah ini harus kita pertahankan dan harus kita ceritakan juga. Setuju. Tetap, apa yang kita takutkan adalah ketika cerita ini tidak tersampaikan, Kang Rian ya, kepada orang yang bertanya atau kepada keturunan-keturunan kita. Semisalnya ditaruh Kang Rian cenah. Abah meureun ge mah nya. Abah Rian nya. Ari Gunung Padang teh naon cenah jol calangap. Nah ieu mah jadi benten. Berubah wujud kitu nya. Da jangan nepangkeun remagan heula. Ariel cenah alah. Kitu nya. Nepangkeun. Kumaha cenah? Ari kamari ka mana? Nu kamari teh nuju Nabeul aya. Oh, nuju Nabeul. RRI Jakarta. Luar biasa. Tapi gaduh partner tetap. Oh, selingkuhan ya. Nepangkeun Kang Oki tukang gitu. Siap, tapi raoseun. Masih abdi nge ditemani oleh Gentra Wirahma luar biasa. Yang kemungkinan kita akan bareng terusnya. Amin ya. Nabet amin cenah karena kita terus bersilaturahmi. Leres Kang. Ya. Kang Rian terus menyampaikan keindahan-keindahan dengan nada-nada dari Tarawangsa. Nyata aya ngek-ngek, aya jentreng. Itu. Tadi tacan beres kita ngobrol. Lajang. Kita sekarang ada di satu tempat yang bernama nyata Galunggung. Abi terang tempat. Naon? Pasti Taman Kreasi Geopark Batu Ampar. Nah, apa lin? Itu. Tanya anak spion. Di dia ternyata orang teh kan. Ada sebuah cerita memang kayaknya cerita ini long last time. Saur anak muda Surabi mah nya. Karena acara ini relate akan terus menjadi pegangan atau akan terus dilaksanakan. Anu disebat Hanang Tebaliknya. Hananguni, Hanamangke, tan Hananguni, tan Hanamangke. Tah maksud abi teh eta, Kang. Nah, apalin ya? Apalin tadi. Padahal abi nu ngabriefing. Luar biasanya itu adalah tidak ada dulu dan makanya tidak ada sekarang. Kalau tidak ada dulu pasti tidak ada sekarang. Betul. Harusnya. Betul. Dan ya memang atuh da kumaha urang rek aya ayeuna mun teu aya kapungkurna mah. Gimana kita mau ada sekarang kalau tidak ada dahulunya. Gitu kan? Contoh terdekat ibu bapak bisa kali ya sehingga sangat itu sangat relate mohon ibu patepang sareng bapak itu teh rasana teh tos aya ku patepang nanti tos aya Kang Rian teh selaras nama ngan meureun di mana keneh mungkin itu nyambung juga dengan obrolan kita hari ini mohon teras silap abi izin heula kanu sepuh ka senior abi ngiringan kita ikut membahas tentang Galunggungnya, jadi punten beli aya lepat dan anu sanesna. Ada Widi. Laras sugan Widiannya. Amin. Da barageun meureun sepuh mah. Kitu cenah. Bareng ngopi heula we Ngopi heula. Nya atuh da
Nabuh deui. Ah, tambah deui sih gunang basian lagu. Oh, hilap sakedik. Kumaha? Nah, yang tertarik dengan cerita-cerita mengenai kebudayaan atau apapun yang mengenai berkaitan dengan sejarah, jadi teman-teman bisa langsung cekidot nih cekidot di di YouTube-nya BSA. Kan Set, layar Toyota Anda. layar ya. Channelnya keywordnya BSA weh pilarian gitu. Barisan Sunda asli. Tong hilap di subscribe cuy. Di subscribe, di subrek kenapa ya pasukan subrek mah ya. Ayo ah, tabuh Mang Rian. Oke nya. Tapi aya ya. Kaliannya abi mah penasaran. Apal tuh? Dedeh teuing lalaki alau raheut hatena. Naon rakeutna teh? Sok asaku aniaya tobat. Tahnya. Kita juara oge nya. Kela eta teh. Oh, teh Wiwi Yuningsih. Pami di Spotify mah. Spotify. Lejat eta ge nya. Kita sok kadang dina kenang pencanya. Nah, leres. Biasa nama paguron gajah putih tah biasa. Budak bang plak. Kitu teh. Itu dah. Kembali lagi di roadshow-nya BSA, Kang Rian, Kang Oki. Tema kita kali ini adalah tatanen hirup. Tatanen hirup di Batu Mahpar Gunung Galunggung. Betul ya. Jadi untuk menemani diskusi kita pagi hari ini, biar frekuensinya tambah, energinya tambah kuat, harusnya kita tidak bertiga, Kang Rian. Karena sabaraha. Tapi ada rekan-rekan yang lain. Saya biasa nama pamit 7 salapan. Kumaha eta we pari rimbun sabaraha. Ya di tenaon ieu. Tah ku kitunya. Jadi ngaijinya. Sawae. Jadi seperti biasa nih orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Salah satunya ada dari Barisan Muda ya. Barisan Muda. Beliau prestasinya juga banyak, tidak usah disebut lah ya. Da prestasi mah tidak usah disombongkan. Karena secara tidak langsung orang akan mengetahuinya. Iya. Ya. Kelihatan dari perilaku dan karakter. Orang berprestasi pasti beda. Ya kan? Terus ada satu lagi sama. Beliau pun sangat berkompeten juga di bidangnya. Banyak bidang yang telah beliau tekuni. Dan bukan bukan bidang general. Di sejarah atau kebudayaan pun beliau sangat concern. Dengan pergerakan-pergerakannya, dengan informasi-informasinya. Dan kegiatan ini adalah salah satu gagasan beliau oge. Gagasan beliau karena memang akan banyak informasi yang harus disampaikan. Apakah itu informasi yang diketahui atau jarang diketahui? Kan kita harus menunggu ini adalah informasi yang jarang diketahui. Dan satu lagi, siapa? Memang orang yang naonnya ageungna atau besarnya di tempat ini atau di daerah Galunggung lah. Jadi beliau sigana mah sanes eceuk. Ya, bukan kata orang berarti itu kemungkinan informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kan etanya anu perlu banyak. Ketika main ngek-ngek da ceuk batur kieu berarti teu acan nantinya. Tapi suara abi teh tah Kang Rian eta main ngek-ngek teh berarti nuju. Berarti cenah ceuk beja mah duka teuing tanya eta mah nya. Leres lagu. Nu tadi teh cenah ceuk beja cenah. Oke, langsung Kang nggih. Kita sambit teh nya. Mangga kita sambut ada Kang Jaka. Kang Jaka kepanjangan Abilap dipersilahkan untuk naik ke ring. Nah, luar biasa. Tepuk tangan atau udah boleh nya? Mangga tepuk tangan. Damang. Pangersa. Aduh. Alah ieu saha? Oh, ieu mah anyarnya. Anyar ieu mah dikaresakan kan yang tadi dongkol.
Apa kabar? Segar sekali. Sehat. Atau sionya ibak, Sarapan ibak. sarapan. Pokoknya mah Makan dulu biar nggak mati sih nanya. Nikmati kuasin teh gini. Hai, lejat. Apa kabar hari ini sehat Kang Jakanya? Oke. Alhamdulillah sehat. Dengan banyak sekali bahasan yang menarik. Tapi lamun Kang Jaka engko kalau misalnya Kang Jaka aja Tidak menarik juga. menarik, cuman Sangat menarik. kurang Kurang ngagilak juga. Kurang ngagilak. Jalanan pantura gitu. Nah, gitu. Selanjutnya kita panggil juga salah satu narsum dan salah satu juga penggagas tentang roadshow kegiatan ini. Pak Robi Gusman. Mangga di Haturanan Linggih. Gitu cenahnya. Sigana ya rada tebihnya Pak Robi mah nya. Duka blek ti luhur gitu. Wah, aya geuning. Ayo mangga tepuk tangan. Namang Pak. Wah, siap. Duh, abi teh can opening tadi hilapnya. Nya keneuleul nya ngobrolnya. Dan yang terakhir yang kita tadi perbincangan Kang Rian, salah satu orang putra daerah juga. Putra daerah. Kita langsung sambut banyak. Kita langsung. Mangga di haturanan dipersilahkan kanggo Pak Agus. Urang meriung. Kita meriung di pagi hari yang cerahnya. Semoga apa yang kita sampaikan cerah juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmat. Namang Pak. Aduh, iya. Enggak. Hilap. Penglian. Anu hilap. Tapi tadi Abi tas ngobrol bahwa memang kesalahan atau hilap mah memang milik manusia. Karena Abi teh manusianya. Hilap Abi teh can opening tadi. Tacan opening. Tacan opening. Mangga atuh gerak. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu. Namo Buddhaya. Leresnya? Leres. Mun kieu mah kan enakeun. Berarti progresnya kita udah hampir komplit. Mun tadi mah ieu kumaha cenah tamu teh tengah tok heula. Jug-jug calik cenah. Aduh bahaya. Kumaha Pak hari ini dengan cuaca dan suasana yang luar biasa apanya nikmat. Pak Agus, Pak Robi, Pak Jaka. Aduh. Kita membahas mengenai tatanan hirup Pak saurna teh Pak. Aduh ya luar biasa. Pasti bahasannya sangat menarik, akan sangat luas atau akan sangat sempit tergantung nanti pembahasannya. Harusnya. Dan kita akan masuk obrolan da biasa nage Pak. Ari ngobrol mah tinu anu muda heula. Karena engkena pasti tiasa dikoreksi kuno langkung. Ya. Kita kumaha kenyaka tatanan hirup. Tatanan hirup. Tah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa. Tajan. Tacan. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun panengah Siap. tos diundang deui ya acara roadshow lain. Untuk diundang seluruh mah kapaksa. Barengan ieu mah. Tung izin. Pak Agus, Bang Rian dan ada Kang Saha? Kang Oki siap Kang Oki. Alhamdulillah di roadshow kedua ieu kita teh aya di Batu Mahpar ya Pak. Batu Mahpar nu aya di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung. Sebenarnya kembali deui da saya mah ka dieu teh gitu. Oh gitu. Ingin mempelajari deui Oh, nah, cenah. pengen wisatanya sejarah Oh sejarah. budaya nu aya di Kayak Jawa Barat. Punten abi motongnya. Mangga. Ari ditingali di payun, dipengker di sisi masih gana mah aya orang dia nya. Aya. Nya ka mah nya. Kebetulan pisan. Da bebelokan Belokanna teh apal jalanna teh rek ka kiri jeung ka kanan teh. Jadi pun aki teh orang Singaparna. Oh, Gitu. orang Singaparna. Caket lah di Daerah mana? Kampung Borega. Oh, Kampung Borega. Uning abis Kampung Borega mah. Uningannya Anda tadi kan Kalangkungan. Kalangkungan. Jadi Gunung Galunggung teh boga sejarah anu mana di keluarga Abi caket oge wilayahna gitu. Oh, wilayahna. Wilayahna caket oge. Betul. Kemarin juga sempat ngobrol sedikit dengan Pak Agus terkait penjelasan Pak Syekh Abdul Mui. Gitu. Kebetulan dari sejarah Islam eta teh anu aya pemakaman di Pamijahannya Pak nya. Iya, Muhun. Abi ge pernah ka ditu gitu. Kantor. Kantos ka ditu muhun. Ningalah gitu kan. Jadi
problem sekarang gitunya, khususnya Abi gitunya, diri sendiri mungkin dengan teman-teman yang muda yang lain gitu, melihat sekarang kita teh banyak anak-anak muda yang ingin menjadi pemimpin gitu, tapi kadang buat mimpin diri sendiri juga susah gitu. Sebelum kita melangkah menjadi pemimpin diri sendiri, iya temana pas pisan gitu, tatanen hirup. Makanya dengan saya singgah salah satunya ke Batu Mahpar ini karena mendengar dari sejarah, membaca dari sejarah bahwa batu tersebut ini adalah ketika dulu adalah tempat untuk upacara kerajaan Galunggung, mungkin seperti itu. Jadi pengen mempelajari lah lebih dalam lagi gitu terkait Batu Mahpar ieu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan sekarang nu aya di Galunggung ieu kita bisa bersama-sama, khususnya pengrengan barisan Sunda asli ge alhamdulillah tos seueur anak-anak muda oge gitu. Oh gitu ya. Mohon karena di Nakodai ketua umum Kang Robi alhamdulillah, jadi semua segmentasi Gen Z, milenial semua kita gabung semua. Oh. Gitu. Luar biasa ya. Leres ya teh. Laras. Tah gitu kan akhirnya aya Gen Z segala. Gen Z. Komplit pokoknya nama di barisan Sunda. Oh komplit tuh aja. Siap atuh. Penjelasannya luar biasanya. Luar biasa. Nembe ti nu ngoraya. Nembe tina ngora. Komo majeng kapal di Tah, cobi. Tatanen hirup menurut Pak Ketum, kumaha ya Pak Ketum? Sampurasun sedayananya. Seueur anu kersa didugikeun gitu. Tapi dinu jalaran nu ayeuna mah urang ngobrol atau diskusi anu sangat sederhana lah nya, nu ringan. Da jeung BSA mah cenah pajarkeun teh komunitas kebudayaan, tapi sanes komunitas kebudayaan anu kedah apal tata titi surtina, kedah apal spiritualitas sareng religiulitasna gitu. Enggak sampai ke sana lah. Kita mah hanya ingin ngebangun semangat gitu ya. Kita ingin ngebangun semangat anak muda, karena kan konsep tatanan hirup anu sama dirumuskeun ku urang-urang sadaya di dieu teh bukan hanya sekedar untuk kaum zilenial gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang anu lansia gitu, anu kaum kolonial pun ya kedah nu namina hirup mah tidak ada kata terlambat. Seperti tadi pembukaan taya kata terlambat. Tong kena ada geus lewat waktu itu kedah dibuka dah. Nu namina pembukaan wajib gitu. Anu namina manusia tidak ada kata terlambat. Walaupun manusia teh cenah tempatna salah jeung bener ininya. Tempatna bager jeung bangor. Eta manusia teh aya hiji konsep anu kolot urang nyaritakeun bahwa manusia itu tempat kuring jeung kurungna cenah. Kuring jeung kurungna teh nu mana cenah. Ai kuring teh nu mana, kurung teh nu mana. Eta mah mungkin di wilayah spiritualitas. Tapi abdi moal ke arah dinya karena mungkin pengetahuan abdi tentang antropologi, filologi dan sosiologi manusia-manusia zaman dahulu tuh belum sampai ke arah sana lah. Ari abdi mah hanya dalam hal ieu resep gitu kan sejarah, ngaguar kebudayaan. Karena mun di runut nu namina kebudayaan konsepna teh sudah aya sadayana di dalam kebudayaan teh. Mau itu religiusna, mau itu seni dan senina, mau itu adat istiadatna gitu. Jantin dikemas dalam satu kebudayaan. Tah amun kebudayaan itu jadikeun patokan orang gitunya, jadikeun patokan bahwa manusia anu gumelang ke alam dunia teh kudu boga tatanen hirup. Ari tatanen teh lain keur pare, lain keur ngahuma, lain keur ngebon wae. Tatanen teh nata tuluy dipanen. Nu lebih signifikan lagi kolot urang teh sebenarnya balik deui kolot urang mah pinuh ku siloka. Tatanen teh cenah pajarkeun teh cenah cek
pemahaman ayeuna mah nu namanya tatanen teh hiji eukeur ka kebon cenah urang melak engke panen lain eta wae lain saukur melak pare gitu tapi anu lebih pentingna dinu tatanen teh tatanen dinu diri gitu urang kumaha nata diri supaya aya di level ieu urang kumaha ngasuh diri supados aya di level ieu gitu janten konsep tatanen teh ku saya kenapa ku abdi kunaon disimpen dinu acara ayeuna intinya abdi mah hoyong ngebangun spirit hoyong ngebangun semangat kaum anu aya di alam dunia ieu hiji cenah kaum kolonial teh nya model anu tos uzur lah anu tos lanjut usia tiasa kita tatanen wajib gitu nu kadua kaum milenial kudu tatanen ya kudu dak orang anu umur 30 ka 40 mah cenanya masa-masana keur bedas teh keur naon keur neangan jati hirup nu sabenerna keur neangan jati diri nu sabenerna keur neangan Gusti nu sabenerna nu mana cenah eta teh 30 ka 40 neangan jati diri teh engke di 40 ka 50 ka 60 ka 70 naon atuh di teangan nya lain hanya neangan jati diri tapi neangan diri nu sabenerna nu mana gitu makana konsep di Sunda mah sudah aya nu istilah jelema ieu mah geus masagi jelema ieu mah geus laduni cenah nya tah eta konsep tatanen teh bukan berarti urang nata panen beunghar lain konsepna da beunghar hata jemar hate ge tatanen entong mikirkeun urang bakal beunghar breg imah 50 siki breg mobil 200 siki sanes eta konsep tatanen teh lain saukur beunghar hata tapi jembar hate gitu jadi tatanen diri teh naon kudu ditata tuluy dipanen teh gitu da kebanyakan orang ngambil inisiatif teh saya kudu kursus di LIA cenah saya kudu kursus di GO saya kudu sakola di ITB saya kudu sakola di Harvard bukan itu da tatanen mah pendidikan anu paling baiknya pendidikan anu ku urang dijalani sehari-hari eta pendidikan yang baik da cicirennya ieu Kang Nengah meureun gaduh titel S3 bahkan profesor ciciren da tentep profesor oge belum tentu bisa tatanen diri mah da karena orang Sunda mah diluhung orang Sunda mah geus ngarti bahwa tatanen teh kudu kumaha orang Sundanya sanes saya bilang orang-orang anu pinter anu berpendidikan kajaba saya gumelang di alam dunia cenah cek batur mah orang Sunda lahir ku korot di rahim indung bapak indung saya anu Sunda bapak saya anu Sunda tapi saya reus rek nyebutkeun saya orang Sunda da Sunda mah luhur da Sunda mah jauh lah ka Sunda da orang Sunda nu sabenerna mah geus apal kanu tatanen kumaha ka dirina kumaha matak saya mah mun ditanya orang mana orang Jawa Barat atau orang mana orang Bandung da amun orang Sunda abot 11 nama berat gitu deh orang Sunda sabab candugi ari saya mah gitu nya sok alah cik ariku barisan Sunda asli teh gitu nya sanes aslina tapi Sunda nah anu saya ambil sanes entitas punten tapi aya hiji pemaparan atau hiji keyakinan tinu Sunda eta teh urang bisa ngancik nu bener Sunda teh nu mana nyurup gitu makanya cenah urang teh ana safari gitu ya kamari meureun manuskrip demokrasi ayeuna urang tatanen hirup leuwih penting keur di gua kunaon karena nu ngaranna tatanen hirup semua kalangan harus paham harus betul cara ngebangun spiritual teh entong kena urang kasarna di imah neangan duit hese neangan pangasaban hese tuluy kudu cicing teu
tata deui geus ditata insya Allah bakal kapanen da konsep adiluhung nu aya di orang Sunda mah silih asih welas jeung asihna teh ngepas masagi pantes gitu. Jadi poinna di dia saya mau bisa ngabicarakeun sejarah ngajelaskeun ngajabarkeun nu nama sejarah Batu Mahpar. Mungkin aya orang nu ahlina ieu meureun engke ku Kang Agus di dia selaku orang anu ngageugeuh di dia anu aya di Batu Mahpar. Abdi oge hoyong terang sakedik ageungna sakedik seueurna masalah sejarah di Batu Mahpar ieu. Cuman anu ku abdi tekankeun ayeuna mah perkawis satu poin di dina. Urang hirup kudu bisa nata diri ame bisa manen. Amun urang teu bisa nata diri entong harap urang bisa manen. Erek dinu konsep naon wae, erek neangan duit, erek sakola, erek neangan jodoh, erek neangan naon namana teh? Erek neangan ilmu. Eta, urang kudu bisa nata diri heula. Kumaha sangka nata diri? Nya, teangan jati diri urang. Amun urang ngindu ka batur, nurut ka batur, nurutan batur, komo nepikeun ka hayang jadi batur, eta mah geus moal bisa panen. Nu aya jadi sarangka hungkul. Eusina teh aya. Kabayang sarangka moal bisa dipake naon? Dek sarangka bedaug, dek sarangka naon deui nu pokona sarupaning sarangka moal bisa digunakan. Tapi amun urang bisa nata diri terus panen, eta sarangka pasti aya eusina. Si eusina bedaug ku urang apa kudu dikumaha? Dek pake nyiksik atau dipake ngadek. Gitu kan? Konsepnya gitu unggul lah. Sesederhana mungkin kita menanggapi ataupun mengartikan menjabarkan yang namanya tatanan hirup itu. Jadi mudah-mudahan spirit anu kabangun ayeuna, semangat anu kabangun ayeuna tiasa ngebangkitkeun gairah semua kalangan gitu. Entah itu kaum milenial ataupun kolonial. Edek nu ngora, erek nu dewasa, erek anu kolot. Bahkan aki-aki kudu boga tatanan hirup, kudu boga semangat hirup, bisa nata tur bisa manen. Sakitu ti abdi mah mungkin nanti aya penjabaran sanes anu langkung ahung nu langkung aheng di dieu ti Kang Agus meureun ngajabarkeun ieu kumaha ahungna, agrengna, ahengna Batu Mahpar nu aya di kaki Gunung Galunggungnya, kaki Gunung Galunggung cenah pajarkeun 28 kilo. Walah, teu kabayang, teu kajaba. Bayang. 4 dinten kudu ieu ge kudu papahna cenah. Abdi kamari Gunung Padang 2 kali balikan saminggu. Pagalna oge ieu. Biasa go ride di dia mah gitu ya. Ya 4 dinten teh anu mobil. Henteu jalan kaki. Mapa. Abdi teh bade ngamuruhkeun ka Kang Nengah teh, Kang Nengah bisa teh. Ku abdi pasian 50.000 sareng pasian rokok. Nuju pang ninggalkeun Tegal cenah pajarkeun aya Tegal da ari abi mah can kasaba can karasa encan waka percaya gitu. Tapi da ayeuna mah meureun ayeuna mah tos kasaba tos karaos. Da hirup mah kudu kasaba baru karasa gitu. Can nyoba mantong waka ngobrol. Wah saya pernah ka alam langit ka-7 tong waka gitulah gitu. Gitulah aja. Yang mangga salajengna meureun ke ku Kang Nengah di buar ka Kang Agus sebenarnya gitu. Tur nuhun sakitu ti abdi mah. Mangga. Nah, tepuk tangan heula meureun ya. Luar biasa tuh. Ya. Sangat seru ya. Sangat seru. Tadi tinu anom, tinu senior, terus langkung senior deui. Siga nu dendam ka abi teh anomna beri seuri anu-anom. Itu kemarin itu. Tapi abi nambihan sakedik di pakatumnya. Jadi memang ada sebuah quote, sebetulnya bukan sebuah quote lah, ada tulisan juga yang menuliskan bahwa sangat mudah untuk menghilangkan sebuah bangsa atau sebuah negara dengan cara hilangkanlah kebudayaan, hilangkanlah jati dirinya, pasti ical. Takkan itu mengerikan Kang Ian ya, kemudian ke Kang Ian, Kang Oki teh moal kenal gitu, naon cenah ya. Cul dog tinggal gitu. Aya selesai mah rencangan atos kitu Pak. Atos aya. Si Sarjai apa? Tapi saya jadi mendapatkan rangkuman ya nya, oh, gitu. summary omongan ketum. Sakedap.
bilihan nya leres teu ieu heula atuh nya da pami aya yeuh Kang Ian pami aya sanesea mah atuh ieu mah ini teh wargi-wargi da kedah atuh nya di Aduh, nuhun ya pisan. kopi khas ti dia di warung Mahpar. tah orang Kang saha tuh abi teh nya Kang Ewon. Kang Ewon hatur nuhun pisan nya kamari terus di repot Araneut nya. Arang kene ngabul kene. selajat mangga pilih bade ngopi gitu lajang Tah. teruskan Kira ada poho. Coba kopi heula meh emang Mendapatkan mangga sedikit rangkuman lah Oke. dari apa yang tadi dibahas oleh ketum gitu ya terkait tatanen hirup. Banyak sekarang kita melihat gitu ya, apalagi situasional lagi politik seperti ini, pembahasannya tentang bonus demografi gitu. Pemilih pemuda itu sekarang sudah 54% dan kita 2030 akan masuk pada usia produktivitas pemuda itu sampai 68%. Waduh luar biasa. Tapi kita lupa terhadap pembahasan terkait tatanan hidup ini. Ini penting menurut saya nya untuk anak-anak muda, bagaimana yang tadi dijelaskan oleh ketum. Menata hidup biar bisa panen. Nah, gitu. Mungkin nanti akan ada penjelasan selanjutnya dari Kang Agus gitu. Ada masukan-masukan juga lah buat saya pribadi. Kang Jaka dapil seberang. Tapi pas ya nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau Ngerti lu. Tapi mah dapil teh dapilih laeun. Tah gitu. Semangganya ieu urang ngabahas intina. Memang nya warlock sareng barudak aya nama warga lokal. Urang langsung we mangga ka Pak Agus atau di dia mah ada disebutnya Pak Ustad. Pak Ustad Agus. Mangga bade menjelaskan tentang semua yang ada di sekitar sini lingkungan ini atau di Galunggung. Mangga Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahi anta maksudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillah. Janten daima urang langsung kana judulnya. Kana judul siap. Judulna ge tatanen hirup. Tatanen hirup teras tadi ku abi di Bandungan ieu udah jelas. Tatanen hirup. Jadi istilahna teh saur bahasa Quran. In ahsantum li anfusikum wala in asatum palaha. Sing saha jalma anu melak kahadean tong borodah engke di akhirat di dunia ge bakal kapangi. Sing saha jalma anu merak kagorengan maka tong borodah engke di akhirat di dunia oge pasti kapangi. Tah janten konsepna mah nu eta we tatanan hirup hayang beunang mah hayang panen mah. Nah, jadi carana kumaha pan dina Sunda gaya kitu aya sampurasun aya rampes. Ari sampurasun teh sampurna ingsun. Anjeun teh geus sampurna da jelema mah ku Allah ge dikatakeun dina salah sawi keterangan yen jelema mah makhluk anu sampurna. Kumaha hayang sampurna? Nya eta dina rampes teh ya. Ai rampes naon? Ai rampes teh ilmu pare. Rampes teh. Ketika ayeuna lamun pare ka karaceb ka kara bulu irung wah pada gegah bade gegeh. Kitu nya teh paru ge. Tapi pare geus jadi geus ngeusi tungku. Tah konsepna kudu bisa kitu kakara urang engke bisa manen. Cara selanjutnya cara nu mana tadi nya eta kudu bisa silih asah, silih asih jeung silih asu. Nah, lamun geus konsep eta beunang insyaallah bakal bisa dipanen. Nah, tadi diieukeun deui saur si Kang Robi baya bahasana Sunda. Enggak di Sunda teh nyusun dina dada urang ku kalimah Allah sangkan urang bisa naon istilahna teh hablum minanas da keukeuh lah mesti aya dina hiji katerangan anu nyebutkeun yen jaga di yaumil akhir sok sanajan eta jelema teh hablum minallahna salatna zakatna puasana wah geus hade teh punten geus 100% gitu. Tapi ketika lamun aya hablum minanas di dunjana loba paseha we. Jeung jelema nya di dunyana eta mah ima jeung keluarga jeung tatangga. Tah eta jelema pi surgaeun teh bakal kana neraka.
eta teh jelema teh kusabab eta hablum minannasna can bener. Nah, maka ketika aya bahasa tadi jusun dina da sok pribadi na kumaha masalah akidah tauhid mah silahkan. Da antum ge punya naon geus punya prinsip gitu nya. Dan dipeupeujeuh mah ka hade hablum minannasna. Paling tidak nya saalitna urang teh loba seuri atuh ka batur teh. Senyum kan ulah senyum sorangan gitu. Naon cenah teh kengengnya. Coba gitu ulah sesedian. Buah ulah genong. Gitu, tah bila situ. Tah, nu intina mah konsepna eta mah sing bisa kumaha we carana ari masalah amal sae da seueur sih. Ti urang kawit gugah bobo dugi ka ek bobo deui ge seueur ti amal soleheun mah di dinya. Hari tiasa urang aya kena sorupkeunana gitu. Seueur da bentukna ari amal soleh mah gitu da dina masalah ieu panginten kedah diguar kumaha amal soleh da starang ieu gitu kan eta mah urang mah kumaha carana gitu ayeuna mah sangkan urang teh hade jeung batur iya eta betul tah kitu utami utamina kan nyarambung tadi kali tah ieu nu tatanen hirup teh keukeuh saha jelemana anu nyieun kahadean bakal balik ka dirina saha jelema anu nyieun kajahatan bakal balik ka dirina. Ayeuna dari di dunya mah aya masalah ieu da sok sanajan dina hiji ayat Quran nyebutkeun wala tajiru wajiratu wizra ukhra sanyana amal anjeun keur anjeun amal kuring keur kuring eta mah jang engke di akhirat da ari di dunya mah aya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Silih wasiatan dina hak jeung kesabaran. Tah eta. Da anu eta mah engke di akhirat. So paling tidak lah urang silih wasiatan we. Ngan bahasana kitu, ngan sebatas silih wasiatan gitu. Ketika anjeunna lamun geus wasiatan ku urang kitu-kitu teu ngagugu biarkan saja eta mah bagian Allah. Nah, urang mah sebatas wasiat sobar jeung katakwaan. Nah, eta kuncina gitu. Enten segitu. Luar biasanya tah matakna ireunan slot. Ulah deh poe. Saleresna mah Pak Agus ieu teh aya rencangan ya keleresan ngawe apa cenah. Mangga. Nggih nuju di mana cenah nya? Ieu kami nuju di Galunggung. Eta teh bener cenah Batu Mahapar teh 28 kilo kitu tadi teh. Leres. Oh leres eta Pak. Eta teh kumaha cenah Pak saurna teh? 21 tah janten anu disebat Batu Ampar, Batu Mahpar. Asalna mah tina bahasa hiji nya eta batu anu ngampar. Oh, gitu. batu Bahasa ngampar. Sunda mah kituan. Batu Ampar, Batu Mahpar, bukan batu anu ngampar. Aya seseueurna anu ninggal ka dieu teh samarukna teh Batu Mahpar teh nu kieu ieu batu, ieu batu jadi ngalampar padahal mah terang-terang nyalira kan. Bilih ayeuna anu teu percantan eta sanes batu, mangga kari ngajon kadinya kumaha atawa takolkeun gitu. Dagorkeun batu. Tah ieu teh dah teh kapungkurna teh jutaan tahun ke belakang lah bisa dikatakan zaman dinosaurus juga bisa ini. Dari endapan lapa. Asalnya mah biaya gitu endapan janten. Itu dia teh dakal betna masih seueur. Tapi itu nanti itu Sorabi tadi dikatakan 29 km. Eta teh upami perjalanan ku mapah gitu bari nyantai opat dinten opat wengi eta teh opat dinten anu opat wengi teh kudu biasa. Ku urang mah duka 2 bulan duka eta apa eta kudu tos apal jalan gitu. Nyusur gitu kan. Nyusuri. Tah kitu ieu mah da di dituna ge seueur bahkan saurna saur tim ekspedisi nya. Abi eta can ngalaman da mah namanya saurna. Tadi ditu teh aya upami di hiji tempat wah hektaran gitu hektaran eta batu sami nah pas di dieu mah anu ieu pas anu di dieu na anu batu bakarna kadon dua-dua Pak Anton tah gitu jadi batu bakal Pak Anton di dieu mah gitu Sebatna teh mah ya
Berarti sanes damelan si Abahnya. Aneh. Suka abdi mah 78 teh si Abah ngadamel gitu. Sebenarnya begitu Pak. Nah cek beuti teh aya we anak bari ngadamel. Mohon eta jutaan tahun kapengker bujang hingga semen bima semen bujang Masih di roadshow. BSA. Nah, talk show na BSA nya. Mohon leres. Tema kita masih tetap tatanen hirup anu luar biasanya. Tadi penyampaiannya persepsi masing-masing. Memang naon harus berprinsip juga intinya sih. Terus ada poin-poin yang memang untuk misalnya anak muda jangan pernah melupakan sejarah. Itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, karena kita masih di tempat yang sama yaitu Gunung Galunggung. Aduh, di bawah Galunggung Kang Rian. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, silahkan langsung datang aja ke tempat itu naon itu Pak Gus? Ke Tempat itu namanya teh Batu Mahpar ya. Geopark Batu Mahpar. Tinggal nanti ada pintu 1, pintu 2 nya lebat. Nah, nanti di pintu 3 apa intinya itu ya? Pintu 2. 2. Oh, 2. Di pintu 2 nanti akan masuk di kayak sebuah non ya, lain balai ya tuh. Iya teh. Ada ini ada pendoponya. Ada museum. Ada apa? Ada juga museum juga ada. Terus ada tulisan-tulisan mengenai abjad banyak. Jadi banyak sekali pengetahuan yang bisa didapat dari sini. Bisa edukasi gitu. Edukasi juga. Sarang museumna banyak. Oh iya museumna. Museumna luar biasa. Mungkin Karena nanti bisa dibantu pangbacakeun. Kuabi. Sedih sih kan. Sedih. Ada tulisan-tulisan yang didapat dari lontar cenah Kang Rian, dan abg salerasna di Wikipedia oge aya. Cuman kalau kita datang ke lokasinya lebih naon? Tah eta. Lebih ka dieu teh. Tah teu cenah cek peja. Ti mana? Atuh sabi mah. Kitu nya. Sombong sekali ngoyos ini tenan naon ya. Oke di museum teh aya kepustakaan. Oh, aya kepustakaan. Aya kepustakaan di mana di dinya aya Al-Qur'an anu yuswana tos 300 tahun. Kayak ngicatan ieu tantangan aya di leuweung. Kan Seratan. Mohon. Tadi kan bangsa museum, bangsa barang-barang ieu. Talas kabeh dituna kepustakaan Malik Al-Hindi. Seru ya Kang. Seru. Janten ABG selesai mah saya ada pertanyaan Pak Agus, karena memang kan kita kemarin sempat mengeksplor juga Kang Rian ya. Bebarengan kita sudah ke Curug, terus kita di Batu Mahpar terdekat. Nah, di bawah teh sebetulnya ada yang mau ditanyain Pak Agus. Soalnya pas saya jalan tuh aya naon tapak kaki. Tah eta kumaha apanya? Salaresna tapak kaki teh mulai langkah pertama mah ti ditu. Di Curug aya hiji. Aya di jalan pertama. Kadieu langsung menuju ke Walahir. Konon menurut sejarahnya. Janten ari sepuh-sepuh kapungkur mah bentennya namun. Tah janten upami nincak teh saprada duka ilmu dan naon lah eta degal itu. Tah janten katingalieun. Membuktikan bahwa ketika itu kalau sudah Islam dan menuju ke ini enggak eta teh aya hubunganna sareng eta ke di Walahir di pemakaman ieu di mana di Walahir teh aya pemakaman model sepuh-sepuh kapungkur atau raja-raja Galunggung seperti yang Semak Wajah, seperti Kuncung Putih, seperti Abu Sumairah, yang seueur-seueur di dinya. Tah di dinya teh gitu. Tah awalna mah ti dieu heula gitu. Maka di teh di teh kan aya guha, aya pamandian oge gitu. Di dinya teh aya guha anu caina teh langsung tina batu ti luhur janten ngucur tah gitu cenah teh. Biasalah ku anu percanten masalah eta nu itu mah aku dianggo nyarek atau oge tak upami eta mah upami tos ibak kumaha mah dia
eta langsung we ka makomah gitu. Kita berzikir di sana gitu. Tah ngeunaan nyareatnya abi jadi langsung emut ya. Soalnya tadi pendak abi sareng CS. Bukan nyareatan, Pak. Si Gana mah. Gana mah. Dajol, gak jalan ka ditu, gak jalan ka dieu, ke kore. Pas kieu, orai. Sieun kene geuning ke orai. Ciksa. Urang sami teu nya, mana Mang Bohem? Mana yeuh CS kami yeuh, Mang Bohem. Kumaha tadi gak jalan itu? Jalan we ka dieu nya. Batur mah kana pantol batur. Iya mah jalan ka tukang. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh ditu Mang. Didi rada geser Didi. Dimusikan sok. Musikan. Ya mah abi apal teh mana? Dadah teuing lalaki alah. Tah. Tunggal tunggalang atung. Mendungnya pada hujan ya? Pada hujan? Abi apal. Acik. Oh, kata Caan. Lain Sagilek. eta teh ti tahun 80 bodoh gitu teh tahun 80 apa? Aya kene. Tah eta. beda nu mawa. Seni eta teh. Mang Bohem apa kabar? Alhamdulillah saya. Tina olahragana mah yeuh sehatnya, josnya, semangat. Kopi atas? Alhamdulillah. Sarapan atas? Alhamdulillah. Oh, good. Mang Bohem mah nya. Well nya. Weh. Hayang naros. Kumaha. Apa yang menjadi ketarikan Abohim untuk kesini? Alhamdulillah ti pertama perkawis pengersa Kang Robi Iya. penggagas BSA Iya. abi teh langsung direkrut Oh, direk. langsung tertarik orang Sunda asli dong Iya. gue gitu loh. Anak Pajajaran Iya, darah iya. Sunda saya bangga ikut serta visi dan misi Arobi wah cocok banget. Ini kebetulan Arobi ya kita udah keliling-keliling 100 tempat ini ya. Nya kirang langkung segitu. Kirang langkung. Ini yang ke 100 yang batu nggak pernah. Mahpar. Ya? Ketika Arobi teman-teman semua ini bobo sama sampai 29 km sendiri. Apa? Tah mata kopi dipanggil. Di alaman ada. Ini ngapal kilometer. Tahu kalian tidur di sana kilometer. Asa petugas tol. Maaf kilometer. Saya pulangnya nggak kuat. Nggak kuat. Mesin Gojek. Kayak anu jantan pertarosan ya, di alaman eta. Di alaman. Tapi alhamdulillah saya gabung sareng BSA barisan Sunda asli. Share panginten lamun lain ku urang bisa hadi gitu. Budaya-budaya Leres. Tong ninggal penampilan Abi sapertos. Abi mah teu ningal. Jiwana mah Sunda. Mantap. Ini posesif yang ditinggal. Tong ninggal juga. Posesif. Isin aya pangersa Pak Ustad, cari lepat nyarios. Wah, eta. Tapi teu naon tadi ge kan Abi tos ngobrol bahwa memang gudang lepat mah adalah manusia. Bohemnya. Sok sing seueur lepat. Yang sebenarnya lepatna. Da salah. Aku mah mangehnya Ya, siap. tah anu tadi dicaroskeun ku Pak Ustad. Iya. Anu guhaya kucuran. Ya. Atos mau Bohim. Nah. apa? Nah, urang acan tah. Ya hungkul lah Bohim tah. Mangnya Nya. demi Allah taranjang. Oh, gitu demi Allah. Asli nama. Asli taranjang kumaha? Kan supados nyurup. Oh. Supados nyurup. Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Kunaon Ki? Aduh. Ustaz mendak ulah. Ada sesuatu Pak Ustad. Sesuatu. Bade dikodok. Iya malu ngodok Pak. Ayo kan tadi dianap ya. Iba keula, iba ngodok kami pas kali ya kalau orai. Dari tengah hari. Jadi luar biasanya Abohimnya Luar biasa. hari ini di waktu ini
memang kayaknya energinya bagus, silaturahminya bagus, komunikasinya juga bagus, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini tersampaikan kepada netizen, kepada siapapun yang melihat video ini di YouTube atau dimanapun lah. Semoga apa yang sudah disampaikan juga disampaikan lagi oleh orang yang melihat dan mendengar. Kebetulan gitu, boleh motong? boleh. Kebetulan alhamdulillah barusan tadi diantar sama Pak Ustadz lihat-lihat museum Galunggung. Banyak peninggalan sejarah peninggalan leluhur kita dulu. Contoh modelnya. Contohnya kayak Kujang Gobang, Kujang Keri, semuanya peninggalan-peninggalan sepuh semuanya. Makanya masyarakat Indonesia wajib tahu. Wajib tahu inilah kehebatan orang tua leluhur kita zaman dulu. Teknologi itu. Untuk teknologi oge sih. Ya kan bikin itu mesin. Oh iya. Cuma ditakol meureun. Salah wae nya. Oh iya nya punten aku lupa. Oh gitu nya. Mohon jantan tempat Galunggung ini banyak tempat yang karomah, tapi tempat pariwisata juga. Tapi banyak tempat yang karomah. Termasuk ya mungkin pengersa Pak Ustadz lebih tahu yang Wisata religius lah. Wisata religius. Makanya saya himbau teman-teman seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke luar yang biasa. dari Zimbabwe datang aja ke sini Museum Galunggung. Tepatnya di Batu Ampar. Insya Allah nanti minggu depan saya mau kesini lagi, mau camping sama mantan. Proposal itu proposal. Ya. Sareng mantan. Aduh luar biasa. Banyak ini juga sih banyak lah. yang termasuk ini yang Naon tah kan ya? Sejarahnya. Tah abi teh hilap punten dipotong. Salaresna teh Galunggung teh naon? Nami atau naon Pak Agus? Galunggung. Ari Galunggung teh eta teh seueur nu nyebatkeun nami oke lah gitu. Aya nu nyebutkeun tina bahasa Sunda Galuh yang Agung aya. Galuh yang Agung. Janten inti nama seueur lah di dieu teh tempat-tempat untuk masalah spiritual gitu masih seueur keneh. Bahasana surah abi cacak-cacak di lerengna. Terus kieu upami kalbat. Nah, itu banyak spiritual lah kalau Dupi punten pengersa dupi puncak kawah Gunung Galunggung nih paling mun paling ditu teh daya mah lebetna ge kana dinding ari. Depan Galunggung teh aya dua. Aya Cipanas, aya kawah Cipanas, aya kawah Purba. Kalasan abi teh kelahiran teh tahun kalasan pas meledakna pisan Gunung Galunggung abi lahir. Matakna hideung gini. Oh, Sok nyalakeun ya. depan dua. Sok nyalakeun. Kawin sama kumaha abi bade di pasar nami lebu. Diprotes ku abi. Jadi Cenah kamari mah arang ya ganti. Aslinya urang pas Gunung Galunggung meletus. Oh pas bisa. Abi lahir. Tapi Abohim kieu berarti kan Gunung Galunggung meletus aya dampakna teu? Aya dampakna. Pak. Anu ka dieu Mohon. ari anu masalah ka dieu mah bahasa Galunggung 82 mah kan teu ka dieu. Maka ka dieu teh aya Cipanas. Teh Cipanas da aya di dieu mah kahalangan dinding ari. Da bahasa Galunggung 82 mah mabes ka dieu tah ka daerah Cisayong. Maka di Cipatujah aya Cipanasnya. Da jalan ka dinya, ka dieu mah teu aya. Tah saur urang dieu dina kapungkuran. Kan saukur lebu-lebu mah aya kan. Sepatawasinya pengersa Citiis Tah Citiis mah aya kan? Da tah Citiis teh aya gunung-gunung naon kot pas Citiis anu eta. Tah eta teh. Kayak anjing we abi bade nangeun cai we di dieu. Tah kecuali lamun kitu bumi di dieu mah hoyong Cipanas nangeun heula. Ari ka dieu. Leres eta ya. Karena kupikeun. Imang ngopi wae. Ada apa dengan kawah purba itu? Mohon. Gitu. Tadi dinya mata Galuh yang Agung. Agung kumaha lebih tinggi tah. Bahasa tinggi nanti itu teh relatif gitu. Ketika ada yang mengatakan gitu, ya spiritual. Di mana-mana ge lah atau pengintutin sejarah, tina pengalaman orang-orang ketika yang gitu anggar Galunggung kan ya. Anggar ka Galunggung deui. Matak aya angka dina amanat Galunggung.
umpami teh sok cicing baralik maneh ka Galunggung. Aya parit aya di ka Galunggung di dieu. Alhamdulillah arubinya Leres terus bisa. dibuar ku Pak Ustaz dan terang Galunggung Ya. semua sejarahna Betul, betul. ilmu Bermanfaat. Pertahankeun ulah sampai Galunggung teh beunang ku urang asing. Tak bahasana leres tadi. Saya teh juga anak kieu kitu urang Sunda tak. Antum dan termasuk mempertahankeun. Benar pisan eta teh. Antum deh. yang tabu di tonggo. Saya emut. Bukatum kumaha aya tambihan Pak Jaka? Ya paling poin hati saya gitunya, poin hati abdi kanggo tina jalanan acara ieu aya hiji naskah atau catatan manuskrip anu sangat berpengaruh gitunya kanggo anak incu anu khususna lahir di Jawa Barat gitunya. Karena sampai detik ieu mungkin aya sebagian orang anu masih ngagunakeun atau masih merekatkeun eta naskah gitu. Da lir ibarat batu gitunya, batu anu aya di luhur gunung dan naskah eta teh sampai ka ayeuna. Mungkin naskah-naskah lain saya sama modal Ciaruteun anu kantos ka ditu gitunya, Batu Tulis Bogor. Naskahna teh hilang begitu saja gitu. Di awas ku saya hilang begitu saja. Tapi ieu hebatna gitunya, hebatna leluhur urang, nenek moyang urang ngajieun naskah anu eukeun ngabentengi urang-urang tina masukna peradaban nu sanes. Nya ayeuna di Galunggung kunaon? Budak nu lahirna tahun 60 tahun 30 jeung lahirna tahun 2000-an apa kanu amanat Galunggung ngeri eta mas naskah keren na hiji naskah eta tapi rangan hananguni hanamangke kan sakitulah gitunya ka ditu nama hana watang seueur cuman anu diambilna hananguni hanamangke jadi cik sing inget ka kolot bareto da maneh aya ayeuna teh gara-gara aing lain gara-gara ti kidul lain gara-gara ti kaler aya urang jadi saya berharap anak-anak muda sekarang anak-anak zilenial dan milenial nya konsep hananguni hanamangke teh cik kita aplikasikan di dunia modern gitu da urang teh boga kolot urang teh boga karuhun gitu lain gejelig lain bijil di belah batu gitu. Iya. Etalah konsepnya gitu. Karena kan apalagi waktu dulu tahun 2017 2016 saya sempat komunikasi sempat diskusi gitunya jeung si Abah. Yeuh cenah orang Walanda teh bisa ngebangun negara teh nurutan mana? Nurutan Galunggung. Karena Galunggung punya parit gitu nya. Terkenal di Galunggung teh parit. Paritna gitu, parit Galunggung. Nah, paritna da sabab amun manusia geus bisa ngajieun parit berarti manusia teh geus modern. Dan nu aya parit mah mulai diketemukan parit tuh tahun 1011 Masehi teh nya nu pertama orang Tarumanagara diketemukannya dibuatnya tahun berapa saya kurang paham cuman dibuatnya diketemukannya sekitar tahun-tahun itulah gitu bahwa yang namanya parit itu nya kebanyakan diciptakan di Jawa Barat khususnya ya karena saya belum menemukan naskah-naskah tentang parit di cerita-cerita yang lain gitu karena sok resep saya maca adat istiadat ti wetan kumaha nya teh ti kulon nu ti kidul kumaha gitu cuman poinna amun dek diajar ngajieun parit amun dek diajar ngajieun sesuatu entong ningali batur tuh da kolot urang oge pinter
karuhun urang oge pinter. Setuju. Ayeuna mun parit ieu dibanggakeun ku orang Tarumanagara zaman Bareto gitu nya. Maknya urang edan teu bangga atuh boga parit. Sampaikeun ka dijieun prasasti cenah nya batu tulis Bogor teh bisa jieun parit. Gitu. Tah, jadi hal-hal anu seperti itu teh lain urang kudu balik deui, urangnya kudu ngajinan paritnya lain kitu, lain. Tapi spiritualna karuhun-karuhun urang cik mah kudu diturutan ku urang atuh. Da marena oge parinter, apal palintangan, apa kala ider ngajieun kala ider. Nya. Bulan-bulana orang Sunda mah boga Ya kah? gitu. Eta buktina bahwa karuhun urang teh teu bodoh. Teu belagung teu gitu. Ngitung gitu. No? Suryakala terus Suryakala no? Kalaider. Bulan-bulanna teh sebutna teh nggak ada mah kalaider teh kan aya Candrakala. Oh, Jadi perhitunganna teh itu pinter gitu. Nya anu pernah didugi ku saya, anu pernah ka kadongkapan ku saya sama model di tempat-tempat teh anu dibahas kamari di manuskrip, tempat-tempat anu pun dan berundak atau tempat-tempat situs-situs teh lain saukur gejelag cenah ieu Prabu Siliwangi kantos di dieu sanes eta wae. Da amun ngaguar Prabu Siliwangi mah tos banyak lah di naskah-naskah Ya. teu kedah. Tapi ieu saha nu bisa manggihkeun kala ider? Aya serentaun, aya upacara naon. Ngitung waktu mun dek ka laut kudu make Candrakala. Dek pake naon gitu. Caka teh jeung Suryakala teh kan. Kayak eta bulan-bulan itu udah jelas. Eta di bejaan ku karuhun urang. Makana nepi ka danget ayeuna nya urang-urangna naon teh incu putuna aya nya urang-urang ieu aya. Berarti ku kaahunganana, kasayanana, kapinteranana. Dah saya mah ayeuna mulai berpikir meureun urang teh kudu nurutan di kolot-kolot urang Bareto spiritualitas, spirit, semangat. Padahal kali nului. Kali nului teh atuh urang mah. Tapi anu di jugjug teh kalah kanu batur gitu. Gitu. Eta. Jadi intina urang teh kudu reueus, kudu deudeuh, kudu nyaah ka produk-produk kebudayaan anu geus diciptakeun. Ameh naon? Nya kerengan jati diri. Lempatna kanu tatanen, kanu panen gitu. Dan geus paranen karuhun-karuhun urang mah bisa nyiptakeun Gunung Padang, bisa nyiptakeun Gunung Nagara, bisa ngajieun Gunung Nagara Padang. Eta teu aheng kumaha teu, halus kumaha. Cenah ka Gunung Padang naon ieu mah batu we baladag, sanes batuna tinggal teh fungsina gitu. Makana saya man tara naon ku ayeuna kitu nya. Tara sieun. Da urang ge pinter. Da karuhun urang ge pinter. Manya anak incuna teu pinter gitu. Ya, gitu. Haben we. Amun teu akademis nah disebut musyrik. Amun teu akademis disebut klinik. Kan kitu. Iya. Urang teh ditutupna di dinya. Jadi segala rupa kudu akademis padahal edek neangan arkeolog di ujung dunia manehna oge berdasarkan folklore. Jelas. Berdasarkan dongeng manehna oge. Iya. Dan manehna can aya di masa itu gitu. Karena kan aya hiji catatan nu menarik bagi saya. Segala sesuatu nu can kaalaman lain ilmu eta mah dongeng. Eceuk cenah mah. Dangiang kiranya. Dangiang Pajajaran. Carita parahyangan kan saukur carita lain ilmu parahyangan. Da urang can pernah aya di zaman itu. Jadi nya balik deui ka urang-urang. Nah kudu eceuk cenah gitu. Yang geus we urang oge lakonan eceuk urang oge boga karuhun urang boga kolot cik atuh
konsep tatanen teh anu sok di guar anu sok di jabarkeun ku kolot-kolot urang teh ku urang ayeuna di diaplikasikeun, diimplementasikeun gitu. Nya kitulah di saya mah gitu nya sakedik seueurna anu tiasa dijabarkeun ku abdi ngan sakitu. Ya mudah-mudahan ku ayana acara nu ayeuna dengan tema tatanen hirup bisa ngabangkitkeun spirit semangat terutama untuk kaum-kaum zilenial. Terutama untuk kaum-kaum milenial, kan kolonial oge tapi tidak menutup kemungkinan wajib oge ngebangkitkan spirit. Orang umur geus 60 aku semangat deui we geus apal tatanen mah gitu. Da sabab tatanen teh ke semua umur cenah gitu. Jadi entong waka keok sama mah dipacok gadingan. Aya bahasa gen abi macan waktu. Nah, cerita aya bahasa kitu. Kan ari orang-orang ngarora mah ngomong can waktuna kewe saya malah. Mikiran kadinya mah kitu geus kolot teh. Ada geus kaliwat ku bapak mah kan. Tah eta kiraha eta teh dijadikeun drama ku urang-urang di dieu teh rubah nu kana ditu teh gitu. Geus mulai adalah kudu semangat sangkan urang bisa nata diri jeung kapanen gitu sakitu teh abdi mah meureun nya nuhun Kang Agus penjabaranana kanggo konsep menata hidup teh seperti kumaha eta saya bisa ti Pak Agus oge ti Kang Jaka Kang Bohim anu tok sangat-sangat reueus gitu abi ngahaturkeun seueur-seueurna nganuhunkeun gitu nya karena jalanan ieu gitu nya mangga Pak Kang Nengah. Mami teu aya tambahan tino kalau tidak ada tambahan dari yang lain mungkin ini sesi akhir dari obrolan yang sangat menarik yang sangat hangat silaturahmi yang udah bukan disengajanya pasti memang sudah ada dari atas kita untuk bertemu dan berbicara hangat di sini Pak. Nah ada sebuah quote. Jadi sebetulnya senjata yang berbahaya itu adalah bukan seperti nuklir atau dan lain-lain, tapi senjata yang berbahaya itu adalah otak. Ya kan? Jadi tergantung manusia itu sendiri bagaimana memposisikan energinya atau otaknya tersebut. Pami misalnya otaknya mau dipakai positif mungkin akan banyak hal yang diambil. Ya, laras. Hana muni, hana mangke. Ada dulu, pasti ada sekarang kan itu muncul dari sebuah pemikiran. Betul. Entong jangan lupa tetap kenali diri kita sendiri karena tadi dibahas jati diri adalah satu hal yang penting. Kenali diri kita, kenali lingkungan kita, tetap berbuat baik dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi hal yang baik juga buat keluarga dan buat halayak ramai. Terusnya dan semoga ke depan kita tetap diberi kesehatan, rezeki lancar, nondi yang Kohoyong, happy semua, amin. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Hatur nuhun Pak Agus, Pak Ketum, Pak Jaka. Aya deui, Abohim. Udah cukup. Cekap, siap. Abi hiji. Oh, mangga. Manawi tadi ninggal aya bahasa ti Kang Robi aya palintangan. Kan di DG aya gitu. Tadi dia menceun palintangan teh disatukan antara hitungan Feng Shui, hitungan Sunda, jeung hitungan Arab, Futuhul Makiyah dalam tadi dia aya gitu. Aya alangkah komplitnya gitu di Batu Mahpar gitu. Kenapa cenah sampai gitu? Sampai Feng Shui ada, Sunda ada, membuktikan bahwa di sini mah tidak mempedulikan perbedaan. Sama semua juga gitu. Alias NKRI top. Luar biasanya. Harga mati top. Markotop. Cekap. Aya di Nusanes. Pami atas cekap orang tutup wae acara hari ini dan tadi sudah disampaikan. Berjumpa di episode selanjutnya. Enggak. Kang Rian mainkan atuh.